La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aya hiji kiai ngawurukan maca la ilaha illallah. Setiap jelema nu datang ka eta kiai diwurukan la ilaha illallah. Atuh loba muridna hebat kiai. Ngan eta kiai boga karesep nyana teh ngingu manuk jeung kucing. Meng bahasa dia mah. Aya di dia gitu belah itu menggarong tapi teman. La ilaha illallah ngan nyara resep miara manuk jeung kucing. Aya salah sahiji muridna anu peduli ka guruna ningali guruna resep manuk jeung kucing dibawakeun manuk beok. Dibawakeun kucing anu ramos saya teh kucing naon? Nya ngaran teu boga kan anggoranna mah kan. Ye emang anggora sabaraha deui? Anggora kula ka ieu mah ibu etikus endang. Begitu ningali di pertengahan teh tadi pertengahan. Kula tahu ieu mah ibu eti. Ieu aya kurung kucing insyaallah. Bari di dieu kucing. Kula nanya, "Bu, ini kucing apa? Ini anggora apa kiai?" Ini di dunia cuman ada 10. Ini ada silsilahnya, udah sakumaha habis. Aya silsilahna sertifikatan itu endang. Dideuleukeun kunyana bener. Mun sareng urang mah ya amora bin anu. Ya Allah. 10 sedunia cuman 10. Masya Allah karim bagus. Harak. Urang resep leuleuna ditanya ku kula, "Bu, ini belinya berapa duit?" "Murah. Cuma 250 juta." Di dieu daripada meuli ucing 250 juta mendingan meuli ucing Karawang. Jelas sama ditumpahkan anak. Ayo beli 250 juta ucing ini. Ini kalau udah besar Pak Kiai ini kalau udah besar mahal. 300 juta bisa 1 miliar. Hayang. Kadaharana khusus, sampona khusus, isirna khusus dan lain sebagainya. Eta kucing anggora dikeluarkan kunyana, buka pansina. Nurut. Gitu-gitu nurut. Coba ucing ente. Ulah ucing ente mah anak dia ke nurut. Anak teh kurang parah beurnya. Itu mah lantaran paramna bagus nurut. Awewe ge lamun paramna bagus nurut. Lamun paramna kurang bagus nurut tawa. Goblok tawa. Dah iyalah. Dunia mah kos kitu bae. Nah, ieu mah balik deui ka juta carita ucing ieu. Bari gede mah ucing geus gede. Nah, ieu kiai resep manuk, resep kucing. Di pagahan la ilaha illallah eta beok. Lantarannya nama biasa ngawurukan la ilaha illallah, beok di pagahan la ilaha illallah. Di tempat bisa datang karada bisa datang ka bisa, datang ka pasek. Eta beok geus ucap la ilaha illallah. Beok mapan kumaha magahan. Ulah pernah boga beok nang di Garut. Eta mah bisa ngan cewek bae deui. Cewek. Wah, sia di masa ieu. Sial ka beok. Atuh teu meunang aya tamu cewek. Bagus ya, mah. Eta ditarongton ku budak-budak SD asal eta ka 50 narongton. Nah, bisa walabdolin, bisa assalamualaikum, bisa cewek-cewek dan lain-lain sebagainya loba. Akhirnya budak mah kan merek permen karet. Nah, dibere, dileg-leg kunya. Gila. Wari geus kaya di alam barzakh. Masya Allah diwurukan la ilaha illallah pasir. Pokoknya Badrul Salam kan.
Masya Allah nu teka taji KBG ku bahasa beo ngucapkeun la ilaha illallah. Satu ketika di Paraban, begitu di Paraban buka lawangna, dibuka nganco aya emeng kesayangannya, atupan emeng mah ka manuk atuh resepeuh, langsung ditikam budak, geus teu bisa kukumaha, eta kiai cerik, masya Allah. Lain cerik letik, cerik gede tak kiai. Muridna datang, kiai kunaon si cerik yang cerikan manuk, sapira manuk dibelikan deh gua. Sapira manuk tenang banyak kiai, manuk baru cerik. Lain eta, tahu nanti sapira manuk. Kucing dibelikan, manuk dibelikan, ulah cerik kiai. Kiai teh guru kula menya, beo pae bae kudu cerik. Nah, tuh kiai. Eta beok wae diurukan la ilaha illallah. Sakitu pasehna, tapi begitu diterkam ku ucing nyana sakarat, balik deui ka bahasa aslina, henteu ngucapkeun la ilaha illallah endahan. Tah eta nu aing pake cerik ge. Bersih manusia nu biasa maca la ilaha illallah, nurutan beok ketika sakarat. Endahan jahe si ada siara kan kos kitu sakarat bata lamun henteu la ilaha illallah teu diasupkeun kana kolbu beusi engke begitu sakarat masya Allah resep ka jabatan anu diucapkeun resep kana apansa coba lamun keur sakarat ku malaikat Avanza. Itu bagus la ilaha illallah biasa dibaca ngariung tapi teu asup kana kolbu ieu naon bedana jeung beo cek kiai aing lain sedih ku beo pae tapi sedih sotengnyes sedih ngedihan murid-murid aing nu maca la ilaha illallah besi aing keur sehat dibaca keur sakarat cara mana. Iyalah bahan tafakur cak muridam masya Allah bagja amat guru orang guru macerik lain sacerik-cerik lain cerikan besi murid ketika sakarat teu bisa maca la ilaha illallah sok asupkeun geura la ilaha illallah teh ka jero qalbu pangeran wajib disembah angin Allah ulah cara urang bata kan begitu. Orang Batak pas di sakarat. Lain dipagaan la ilaha illallah dikitu-kitu. Ingat. Ingat kan kau. Artinya sakarat ingat kan kau. Orang Batak goblok. Udah ge ulah tah ulah sok dikitu-kitu eling. Artinya sakarat eling. Iwan ulah itu bacaan la ilaha illallah tuh masya Allah karim ulah keur sehat bisa maca la ilaha illallah keur sakarat hese mangkat ahli la ilaha illallah mah kula nyaksian babari maca la ilaha illallah kadenge ku ceuing geus ditajribah sababaraha kali sering maca la ilaha illallah mah disalin sakarat maca la ilaha illallah ngailah urang mumpung sehat hirup tur sehat wayahna ba'da salat 3 kali ulah ditinggalkeun la ilaha illallah ulah gancang-gancang ya tilunya gancang la ilaha cepat ya tilunya cepat modal supaya akur jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika urang maot maca kalimatun thayyibah
insya Allah di jero ampun geus moes geus banes